Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinarang syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kusabab karuniana urang sadaya tiasa kempel di dieu. Shalawat sarta salam urang curahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, hilap urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak guru anu kusim kuring dihormat sareng rerencangan sadaya anu dipika cinta. Oge teh hilap para wargi anu dipihormat kusim kuring. Tepangkeun wasta abdi Widi Siti Fatimah di kelas 11 IPA 5. Di dieu abdi bade nugikeun diantara ngeunaan pentingna moral jeung akhlak. Dia aya nu terang teu naon anu disebut akhlak teh. Tah, akhlak cek bahasa tabiat mah artina kebiasaan. Akhlak oge dibagi jadi dua, nyaeta akhlak mahmudah jeung akhlak majmumah. Akhlak mahmudah mah nyaeta akhlak terpuji, sedangkan akhlak majmumah mah nyaeta akhlak tercela atau akhlak anu goreng. Terus naon anu dimaksud moral teh? Moral nyaeta gambaran diri unggal jalmi ngeunaan laku lampah jeung gaya hirup di masyarakat. Hadirin anu kusim kuring dipihormat. Moral jeung akhlak teh penting pisan. Beuki dieu teh zaman beuki canggih. Geura urang tingali ti pakaian barudak zaman ayeuna. Aya nu make rok mini, aya nu make calana soek-soek. Jeung aya nu make baju ngan saukur nutupan dada wae. Maranehna teh pasti nurutan gaya pakaian urang barat. Sedangkan anu urang apal teh hukum nutup aurat di Islam mah pan wajib. Tah, ku kituna urang teh kudu pinter-pinter milih mana anu positif jeung mana anu negatif, mana anu kudu diterapkeun jeung mana anu henteu. Hadirin anu kusim kuring dipihormat. Ku kituna kanggo nerapkeun akhlak anu sae, urang teh butuh bantosan atawa peranan ti indung bapa, ti guru, jeung ti babaturan deukeut contona. Tujuanna ambe urang menang solusi jeung bimbingan, intina mah ambe henteu salah jalan. Jadi hayu urang ngarubah diri urang kanu leuwih sae. Sabab akhlak mulia mangrupakeun kunci pikeun terwujudna kahirupan anu damai. Oge mangrupa hiji hal anu penting nu digunakeun pikeun pondasi di sagala aspek. Wujudkeun sagala anu dipikahayang ku urang, salah sahijina ngagunakeun akhlak anu sae. Hadirin anu kusim kuring dipihormat. Mung sakitu anu tiasa sim kuring dugikeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.